Di video satacana urang atos maraban lauk urang hungkul. Di video akhirna urang bakal maraban satu orang anu lainna. Kumaha caritana? Yuk langsung ningali video urang anu ayeuna. Mang Ali channel ngupload. Ulah hilap subscribe-nya. Auran beri maraban ke goyang. Tuh lamun dipanggil ke kaderi. Sekali ujang. Jadi kabur deh ah. Jang, gini jang. Iya, mereka lapang. Nah. Saya udah kopi mau dibantu. Nah. Oh, ini Kang iya para maneh teh. Nah. Di kebun. Potong tuh dah. Ganggu aja tetep. Itu cina katarak. Mana? Kudu diantetkeunnya diringan.
Anjanya. Wah. Wais. Pick up video eh. Nah, jadi cuy. Yuk. Nah. Save. Woi, buan isa eta. Tuh. Save-nya. Save tayaan kosong. Nah, barang kurang atas. Au. Itu tinggal perkembangannya. Oke, lumayan lah. Wih, itu semuanya yang ngedahar tuh. Lumayan yang ngedahar. Ayah nu ngedahar ya tanda. Buyurna lumayan tuh saya dahar tapi duka patin, duka lidah. Tuh, tinggali. Kusabab teu dahar wae ketis tuh. Waregan tuh genut. Tah, lamun beteungna si ketis kieu berarti eta teh nuju omongan mam. Geus waregan. Waregan. Geus holaman emam. Tos waregan. Ieu urang kasaharian teh kieu. Kalau misalnya stres orang ke dia seberi maraban. Ya sebenarnya mah orang marabana teh jika biasanya teh satena teh sacicing tadi biasanya mah wah ngadahana botak caina ngubrak tak komo si cana ngadahana rusuh. Duh, ini lanjut kamaraban hamster tuh orang buka heula. Iya aya kena secara nu kamari jadi wakah heula di Paraban ke sore. Nah, you guys have to like, share, dan subscribe di video. Amin. Marane sadar ya, hibur jeung urang bisa ngalusan di modal gambar ieu. Ieu terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam